A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diwatekeun hate-hate manusia teh resep kana harta. Sakali deui Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa Allah merewatek ka hate-hate manusia tidak terkecuali adalah hubal mal cinta resep kana harta. Ari nu mantak resep kana harta lantaran manusia teh resep kana sifat sampurna. Ari kasampurnaan teh terletakna di jelema anu kawasa. Ari kawasa teh sababna boga harta. Imam Bahrul Razi ngajelaskeun seperti eta manusia cek Kangjeng Nabi diwatekeun resep kana harta. Nu mantak resep kana harta dijabarkeun lantaran resep kana kasampurnaan. Nu mantak resep kasampurnaan lantaran resep kana kagagahan. Aya kagagahan teh di dinya resep kana kakawasaan. Sabab kawasa jeung gagah jelema adalah ku harta. Tidinya lah awal-awalna ti ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok urang jabarkeun. Ari si eta ku hari sakolana naon? Oh, geus ulah nyaritakeun sakola geus jadi insinyur. Beuh. Jadi insinyur. Masya Allah. Nyana bisa sakola pan bapana gagahnya nama sugih harta. Hari itu Ki Jaid kok hari make pet naon? Eta petna hejo. Oh, TNI anti tembak. Nyana ku hari geus naon eta? Beh, jenderal. Ku hebat apa geus jadi jenderal gitu? Masya Allah pan bapakna baheula nyakolakeunana nya mah boga duit teu kudu jualan nya mah sugak sogokna lancar. Oh, duit keur carita sakola. Ari si eta emang kurang ku ari ku. Beuh nya mah ku ari teh geus di pabrik. Emang nya atuh pan baheula sakolana jurusan akuntansi. Naon si akuntansi? Aing mah kadieu nanya kanu bodoh, ai kadieu nyaraho kabeh. Teu nyaho sih. Geus kolot kajeun teu nyaho ge. Tah, oh paingan atuh. Emang di mana nya? Yo, panjana mah sakolana tuh di Trisakti. Amuh, pantau mahal bayar. Nya tuh bapana kan sugih. Ya kari, sugih tah. Harta. Sempurnalah nyana jadi sarjana, sempurnalah nyana jadi jenderal, sempurnalah nyana jadi insinyur akibat sakola di bodalan ku bapak sugih. Aya eta saha eta? Eta teh pamajikan Ki Zaid. Urang mana emang? Boh, anak gubernur. Tidak bisa kawin ke anak gubernur. Atunya nama mejeuna. Jam mobilna ge tuh deuleu ku sia tuh deuleu tuh. Salapangan mobilnya anak kabeh angkot 08. Suka tuh mejeuna nya nama bebesanan jeung gubernur teh tuh kan. Paina. Naon eta? Harta. Tuh. Eta saha petot amat eta tah? Oh eta pamajikan di Pendi. Uyuhan. Atuh sakitu ayana bae. Sebab naon? Teu gableg. Harta. Ya Allah. Hebat amat. Hari itu saya tuh nyieun yayasan. Ye, emang teh jauh dibakar. Nya bisa nyieun yayasan itu gede amat. Atupannya nama mimiti basanten mudirun. Oh, ajo ka Misro. Nah, balik ti Misro, ku ari nyana nyieun yayasan. Eta tanahna pan bapana baheula nya nama bu. Tuh kan harta. Harta. Si eta bejana neuk calon naon teh? Calon bupati. Beh, emang? Yi, atuh nya nama pan hartana ge sadag-adag. Jelema bahkan mimiti dagang hebat dagangna ajupan maju hayang agung hayang mulia eueuh deui hayang kasor ya jadi bupati lah tuh mejeuna nya mah ya loba hartana harta tuh eta mobil saya eta mobil mana ta eta LGX
Orang Madura geus datang bae dek nimbang. Naon eta ngomong kos gitu. Harta uang. Itu bisa baby band. Itu tuh itu Lexus. Itu mah Ford. itu Cadillac. Nyaho ngaran teh rupa Cadillac teh. Beuleum boga gudag garam boga Cadillac teh. Panjang mobilna teh. Lamun di tol teh aya sedan panjang. Cadillac. Pohara. Sabareut ulah nyaritakeun sabareut sia bisa murag jantung. Ngadenge Cadillac. Nah, itu Rolls Royce. Masyaallah. Geus aing mah nyaho-nyaho ngaran atuh lanan. Atuh, Haji Bedi mah nyaho ngaran ka Impala doang. Mobil tahun sabaraha teh Impala. Holden Bay. Mobil baheula atuh pokos itu. Hah. Itu nu sae teh Rolls Royce. Tuh si itu. Emang atuh panjana mah boga pabrik anu tanu nyana bau paingnya. Itu pemajikanana opat ngarendeng kabeh. Beh. Dan ieu mah hiji ge henteu. Atuh bejeuna jangan boga pemajikan opat ge itu pabrikna, itu perusahaanna, itu berarti atuh opat bejeuna atuh emang kadinya loyogna harta mah nu kumaha atuh. Manya loba harta pemajikan hiji keneh bae. Deh, itu dore. Opat mun dimeunangkeun mah genep. Opat. Teu masalah. Bermasalah nangke di akhirat. Ya harta. Oh, bener harta. Masya Allah. Kita kalau mau tukang ojek nyandung. Didaroakeun teu beres kurang lembur. Goblok sia ngojek nyandung. Goblok tolol sia. Salembur ngadoakeun ku baledeg kajadian. Tukang ojek. Tapi lamun jelema sugih nyandung atuh bejeungna nyandung ge. Sia eta pemajikan sabaraha 3 atuh pantas dan mah 3 ge keur manyana mah sugih gagah. Dipanteskeun ku sasage. Jadi lamun pamajikan marah teh, geus pamajikan teu kudu marah janjana mah nya gagah. Ih, ja sugih atuh teu kudu marah. Cek awewe nu sajan teh marah, bekatkeun aing gantina. Tuh kan teu beres kan. Hese jeung nu sugih mah. Ieu kacaritakeun sugih. Harta jubilatil qulub hubal mah. Nah, karena orang neuleuh ai itu mobil saha herang amat pulan. Kok bisa meuli si sugih timbul resep. Ari itu tuh motor saha herang amat Zaid. Kok hebat amat sugih. Di mana meulina? Di anu sabaraha duit. Ulah nyaritakeun sabaraha duit sia boga sabaraha. Aing boga 2 juta. 2 juta mah geus teu kudu meuli motor maling sia. Tolol tadi lu bangun setanna. Tah. Jelema seputar anu sararugi urang neuleuh. Kendaraanna herang, mobilna mantap, bajuna luar biasa, gaulna bisa lepas, dahar di mana hayang, imahna sakitu menterengna, ngomong atuh sacalangapna. Ya sugih panjana mah, mulai harayang kabeh sugih. Harayang kabeh sugih. Nah, akhirna dararagang kabeh. Tani, usaha, kejaranana hayang sugih. Ieu cak Kangjeng Nabi jubilatil qulub hubal mal, dibere resep kana harta sebab aya kesempurnaan. Gagah. Kagagahan harta teh emang kumaha kitu? Laut diurug bisa ku harta. Gunung dipindahkeun. Gunung pindah sia. Ye, bos. Atuh mindahkeun gunung mapan eta mah sabaraha sih? Ayo. Sabaraha ngabutuhkeun alat beratna? Ayo. Wae ke dibawakeun ti Jepang langsung adanya pindahkeun gunung dinya dibangun ku aing. Ratakeun. Bos, di lahan aya ke laut. Orong laut. Bos atuh teh mah dana ulah nyaritakeun dana, aing nu tanggung jawab. Gagah jasa harta. Gunung bisa rata. Laut bisa jadi daratan. Iya harta. Awewe nu mana bisa dibeli. Sehari ini sabaraha duit sapenting?
Dibeli. Sia nyaho kos osok bae. Malah bejakeun ku aing. Ya kari. Lamun urang nyaritakeun seputar WTS Amerika sabaraha sapetingna aya nu 1 miliar sapeting. Jerman aya nu 1 miliar, Prancis aya sapeting doang, sapeting 1 miliar. Lamun 2 peting 2 miliar mun Haji Pendi meuli eta diperek kabeh moal kabayar. Sapeting batur mah usaha teh kos kitu, masyaallah kan. Lain lalagaan. Lain lalagaan. Di Indonesia aya kelas 500 juta sapeting di Indonesia. Di Indonesia ya kelas 5 sapeting 500 juta. Deuleuh kusnya di Google. Keur carita karusakan. Urang dek meuli tatangga tinggal dipencet urang mana di mana sabaraha meter ti imah urang, masyaallah alat geus bisa seperti eta ayeuna. Nyebrang urang ka Serang diserang ulah pajar eueuh ambalaya pencet ku sia serang. Pandeglang. Di Pandeglang teh di Pandeglang baheula ge geus teu meunangeun aya bioskop teu meunang komo bangsa sarana ibadah kafir kelenteng gereja teu meunang WTS mah ambalaya pencet ku sia Pandeglang rengkas betul pencet Cilongok doang nu aman. Ya itu mah puri mah tempatna doang di jelema orang pondok. Nah, lamun kula bae nyaho seperti eta, Jakarta mah geus teu kudu dicaritakeun, Bandung teu kudu dicaritakeun, kota-kota besar Surabaya, Semarang teu kudu dicaritakeun. Tanggung jawabna di mana pemerintah untuk menuntaskan adab-adaban manusia seperti itu. Pencet ku sia tek di imah sia hayang nu hideung, hayang nu poneng, hayang nu jangkung, hayang nu pendek, hayang nu gendut araraya. Hargana ge araraya hargana Haji Pedi unggal poe neulean harga eta we tolol. Aing ge nyaho nang tinyana goblok. Nih kumaha coba ayo. Nah, iya kan jubilatil kulub dibere resep urang bisa kitu mawa perek WTS anu hargana mahal harta anu susah mah nu susah ya Allah ya Rabbi tuh di lapangan sabaraha duit cenah eta 5.000 kredit Masya Allah kawasan tuh Malaya kok cenah kieu nyaho eta sempakna tinggalin tanggung jawabna saha polisi ja aya TNI ja aya tapi ternyata horenganan ieu bangsa Indonesia nu nakalna lain lalagaan baheula Kramat Tunggak Bandung Saritem Surabaya Doli hayu kure nah kuari geus eueuh Kramat Tunggak apakah nyana tararobat eueuh na Kramat Tunggak teh tararobat apakah nyana teh nyieun deui lahan ternyata kan ka dieu ka benteng teh jauh benteng teh bentengan untuk menangkal musuh-musuh di zaman Belanda geus eueuh hartian ku ari benteng kula mun nyaritakeun seputar benteng kan aya kerajaan benteng tah kerajaan benteng teh tah di dieu tah ieu Kali Pasir ieu Al Ittihad nah ka dieu tah naon tah ngaranna lain teh ka dieu tah Ki Basir Grendeng eta kerajaan Grendeng eta kerajaan ngaran sebuah kerajaan Grendeng mantak aya hubunganna jeung Karawang di Karawang ge aya kampung Grendeng hubungan Indonesia
Tangerang, Benteng, jeung Karawang sampai kiamat moal pisah. Tanyakeun di Karawang aya Grendeng, aya di dieu aya Grendeng. Sebab kerajaan di dieu aslina orang Grendeng. Keturunan anak, kuran kerajaan. Benteng. Rame mun kula nyaritakeun seputar Tangerang, Benteng teh. Mentak lamun aya macem-macem urang inget ka sejarah. Greget. Si negara aing sia ieu. Awas ya ku aing. Disundatan sia. Parang sana sia. Oh, ai eta dan ketugas Cisadane. Eta teh kiri kananna bentengan. Membenteng Kesultanan Banten. Ketika aya kafir musuh Belanda dek asup ka Banten teh. Coba benteng ieu heula ku sia tabrak. Urang nyaritakeun seputar Tangerang, benteng jadi Tangerang teh. Wow, eta teh henteu mudah sebab Tangerang teh Tengger asli mah. Tangerang teh Tengger tina benteng jadi Tengger. Henteu sambarangan. Teu sambarangan Tangerang. Ye, nu mantak Tangerang mah Abah dongeng huluna mah di Banten. Buntutna di dieu. Lamun buntut ngagibeg awas. Ih, eta kolot baheula ngomong kos kitu deui kumaha. Buntut ngagibeg. Eneng mantes gupak. Ih nu dipake kasihan buntut. Lu mantak eta budak tas gupak eneng teh nyekelan buntut bae. Dah sia teu nyaraos sih. Sok tanyakeun ka nu ngangon dicekelan kulaan cek. Aduh geus ngagibas cek cenah ieu. Bahaya cek cenah teh. Buntut tuh dicekelan ku budak terus. Tah ngagibeg buntut awas cilaka. Tangerang asal ngagibeg awas. Jakarta acak-acakan. Jih, hulu mah hulu, calangap doang. Calangap, tapi buntut ya bahaya. Tangerang teh buntut. Nah, kemana sih cenah kieu cerita? Lah, aya sejarah lah eta mah. Sejarah khususna aya di kula. Kemudian naon kitu ngaranna sejarah anu umumna tuh aya. Sejarah khususna silsilah aya insyaallah. Mentak teu beunang sambarangan ge di Tangerang. Teu beunang sambarangan. Boga sejarah bentengan benteng Kesultanan Banten. Kemudian tu Cikande eta lain sambarangan di dinya teh peralihan ilmu. Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur masuk Banten awas lewat jembatan Cikande. Lamun lewat kadinya manehanana teu boga adab, dek ngadu jeung urang Banten ilmu naon bae ge moal menang. Banten dek kaluar ti Banten lewat eta sarua bae dek ngadu di Cirebon. Awas hati-hati. Eta aya nu ngageugeuh datang ka kuat. Lamun urang bisa nempo di alam eta masih kena rentul cara ricing di jembatan eta. Unggal poe anu ngabring ka Gunung Karang teh loba. Teu kadeulean ku mata-mata modal saraya mah kieu. Ngararese. Ngabring ka luhur teh. Tuh, jelema kolot penyahoan. Awas. Poe ieu ulah ka ditu ulah ka luhur. Kunaon ngarabring batur ti luar negeri ti mamana tuh ka luhur gunung. Mana? Mau kanyaong geus ulah we. Ke lamun geus tarurun deui karek urang meunang ka luhur. Eta kapan ngomong kitu kolot? Ngomong kitu. Tuh, bari geus baralik. Sok siap beus di kalaluhur. Ya Allah ya Rabbi. Gunung Karang teh teu sembarangan sebab Gunung Karang mah aya dua, hiji Gunung Putih, dua Gunung Hideung, aya Pabujaan, Hideung, aya Putih tempat para wali. Salah asup sia bahaya. Gunung Karang ieu mentak kolot baheula. Geus ulah sok ka Gunung Karang, cukup sakitu beusi teu nyaho. Geus ulah sok ka Gunung Karang beusi teu nyaho. Padahal aya tempat perkumpulan para ulia sadunia. Lain letik-letik Gunung Karang mah, tapi perkumpulan jurig sadunia deui bae di dinya. Nah,
ieu mah pan sesa juriga ieu mah ya. Haha, ieu urang cerita seputar Koskara itu. Ye. Namun ayeuna Jakarta dikirim ti Gunung Karang. Hancur kan? Urang mah cicing bae di mah. Dikirim kumaha cara ngirimna? Aing teu nyaho aya ka dinya mah. Ngan hadiahan bae Mbah Jamrong. Puh. Nah, kolot baheula seputar Tangerang boga sejarah. Lain lalagaan sejarah teh gede sejarahnya. Nah, ulah main-main. Engke baheula keur carita kerajaan Grendeng engke nu bakal jadi kegede di Tangerang mah bakalna urang Ciamis, urang Tasik, urang Bandung, urang Parahyangan. Engke bakal dicekel deui ku urang Tangerang. Engke gegedena bakalna aya urang Tangerang nu jawara bakal nyekel Tangerang engke di ujung. Atuh teh mah carita kolot ngaranna ge. Geus jauheun ti heula ke aya jawara nyekel Kabupaten Tangerang sebab buntut sing hade. Jawara teh lain jawara tukang mabok. Jawara teh singkatan. Jakna naon, wakna naon, rakna naon. Lah, oro-oro sih mah. Lah, odog ge. Ya kari. Tuh kan. Jawara teh lain sakadar jawara kumis mablang jenggot sempong lain. Tetep bahasa kulon ngaranna urang nyarita Krangkas, Pandeglang, Serang, Banten, Tangerang aya bahasa Jawara eta singkatan jakna naon, wakna naon, rakna naon. Nah, untuk saat ini tidak akan saya buka. Ieu mah deuk jaritakeun hikmahna zakat. Lamun urang geus cinta kabeh kana dunia, gelimang dunia, naon ku hanteu dibeuli, naon ku hanteu dilaksanakan, naon ku hanteu terus bae. Sakumaha? Kayang nafsu, kaanteur ku harta, gunung dipindahkeun, laut diuruk, awewe mana dibeuli ku aing, hotel mana heesan ku aing, mobil mana beuli ku aing, perusahaan mana tukang baso mah hayang baso jeung tukang basona jeung karanjangna beuli kabeh. Insyaallah teh si Nusugi mah kan goblok. Baso jeung siana kabeh. Bae tukang baso teh kira-kira jeung hulu sia dibeuli ku aing kabeh. Nusugi teh tarolol lamun geus eueuh imanna. Nah, sedengkeun harta may yuzhiluhu ballah ngalengitkeun kana cinta ka Allah. Di mana-mana jelema loba harta naik poho ka Allah. Boro-boro geus jadi pejabat luhur, jadi jenderal, jadi menteri, jadi presiden, kerja di jabatanana nu sugihna bae ge kakarak ganti dina LGE kana Fortuner bae ge tumpang kakina dua hese kan dua. Ada hese tumpang kaki dua. Lempang kelek sakumaha bisulan. Tak kakarak naik ke Fortuner doang. Budak lamun nyana geus meuli Lexus kalangkangna ge geus teu meunang kalengkahan. Kalangkangna di lengkahan tampiling saku aing. Kalangkang aing di lengkahan goblok sia. Sugih yuzhiluhu ballah. Galeungitkeun kana cinta ka Allah. Keur susah mah Jumat teh jam 11 jam 10 geus datang barang sugih pas adzan bae. Deres tambah sholat kan kabelah dieuna tambah deui harta teh Jumat mun ditanyakeun Haji Jumat di mana tanya-tanya teh siapa urusan goblok meureunana geus teu bisa ditanya ku urang teh ibadah ka Allah make jeung nanya-nanya urusan aing tah mah tuh Haji ku dibawa ke pamajikan sama tolong ini 10 11 atuh kumaha aing bae ye atuh aing lain loba teuing atuh 4 ulah sedang ka 7 aing kana neraka aing nu meuli aing nu kana neraka kumaha aing bae saekeun sungut sia ku aing sia nu sugih mah sacablakna ngomong sugih yuzhiluhu ballah pohoan poho sedengkeun kebahagiaan teh aya 3 hiji saadatur ruh 2 saadatul badan
tilu sadatul kharij hiji kebahagiaan ruh, nomor kedua kebahagiaan badan, nomor katilu kebahagiaan luar roh jeung badan. Kebahagiaan roh di mana-mana diajak iman. Hei, iman atuh gerakan bogana. Saha? Allah allazi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala zulmati wan nur. Roh bagianana oh heuhnya luluh roh teh taku iman. Bahagia apa? Kebahagiaan badan di akhirat ya, kebahagiaan di akhirat. Nah ieu teh badan. Kumaha? Salat atuh aya geus iman mah mulai tah. Coba babacaanna kumaha, praktekna kumaha kan awak. Babacaanna kumaha? Allahu Akbar. Terus Allah Akbar kabir wa belajar tanyana teh. Baca Fatihah surat. Terus takbir, terus ruku sujud. Awak kan tah. Itu dibawa kebahagiaan akhirat, roh iman ke Allah, awak diajak salat, puasa, bahagia. Nu katilu kharij. Kharij teh luareun awak jeung luareun ruh. Naon? Mal, harta. Nah, itu bisa diajak bahagia untuk kebahagiaan akhirat. Nah, lamun roh bae nurut iman kanu bogana, daek salat, daek iman. Lamun awak bae nurut kanu bogana, daek salat. Tinggal luareun roh jeung awak ieu harta, deuk dikumahakeun ieu harta. Sebab luareun awak urang tah mah. Luarin awak kurang roh mah, luarin roh urang harta mah. Nah ieu ge berfungsi jang saadah, jang kebahagiaan kidarae dunia jeung akhirat. Dunia geus jelas, harta mah nu mantak urang resep, akhiratna supaya bahagia diwajibkeun salat nurut iman, nurut kuari eueuh di jalan. Sebab harta mah mawana kana kalazatan kanikmatan dunia. Otomatis Allah nyieun aturan. Nah ieu aturanana diwajibkeun zakat supaya ketika manehanana per tahun harta dihitung aya hak batura. Lamun nurut make aturan zakat salamet ku jelema. Lamun teu nurut silakan. Roh iman ka Allah salamet. Awak daek dipake ibadah ka Allah salamet. Harta dikaluarkeun zakarta salamet. Teu iman kafir ngaranna silakan eueuh saadah. Awak teu daekeun dibawa ibadah silakan. Harta teu dizakatan awas ngancem jadi syuja'ul aqrab. Nah, iyalah mulai kudedeuna jeung nyaahna Gusti Allah ka manusia anu dibere watek resep kana harta supaya salamet. Allah ngainstruksikeun zakat sebab tadi budapek suuzon ka Kangjeng Nabi buat teuing jeung buat teuing Muhammad teh monopoli. Nah, maka Allah ngajelaskeun Kangjeng Nabi kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dijelaskeun make ayat ieu abeh kadengeun khususna ku munafik, umumna ku kafir-kafir, umumna sekali ku urang balerea. Kadeh ieu ayat. Ya Allah ya Rabbi. Nah, yang nyalametkeun diri urang. Hiji. Nomor kaduana ketika orang boga harta leuwih tina kebutuhan orang teh butuh imah boga, orang butuh kendaraan boga, orang teh butuh dahar jeung nginum aya, orang butuh pake ambalaya leuwih keneh di seputar urang aya fakir miskin nu teu boga imah. Nelekeun ka imah urang bagus amat ngeunaheun amat aing mah teu boga imah taku perasaan jelema fakir miskin nu teu boga imah. Deuleuh jelema sugih boga imah eta teh bakal aya dampak jaga di akhirat. Nelekeun ka imah nu teu boga imah. Sebab naon? Ieu kan kharij. Kan harta teh lain urang nu Allah dititipkeun ka urang. Nah, ketika aya fakir miskin teu dahar bejana nu sugih madeg dahar naon bae ge imkaneun
masuk restoran keluar restoran lu muana bage bisa di mana ge ambalaya fakir miskin dahar hayang jeung tempe bage hese nyana ngadenge beus ya teh mah ka restoran malulu dahar sadaekna beuh jang ngaji ge encan ngaji geus pesen sate tolol gitu aya bejana ka aing eta masalah sih aturan mah mere lah ka aingnya wah siapa kiai hayang mah ente loh sate jang sia kabeh jeung tukang satena borong sia kabeh nah iya yeah. Nah jadi kan ngadeng eta situ mah dahar aing mah jeung tempe ge hese bakal aya dampak jaga di akhirat sebab mal teh kharij bangsa luar kharijiyah bakal aya dampak nah ku aya dampak kos itu maka Allah ngawajibkeun zakat jang naon ieu jang supaya fakir miskin teh tah kabagian ulah sok nempo imahna bae tah pan sia kabagian aya jatah sia ulah sok ngomong aing dahar di mana bae tah zakat da tah kabagian sia nu mantak ngazakat teh teu meunang dioper-oper ka negara batur satungtung di negara urang aya fakir miskin di urang mah heulanan sebab nu neulekeun imah urang tatangga anu ngadenge urang salin ganti baju tatangga anu nyahoeun urang teh dahar ieu dahar itu tatangga kunaon atuh zakat dioper ka batur eta tatangga telan wajibkeun zakat let masyaallah supaya naon kabeleteran horenganan kabeh paga hakikatna macet Gusti Allah hei nu sugih sing sadar maneh teh bisa usaha teh ku aing sing sadar sia bisa lancar usaha sugih teh ku aing eta teh aing deuk ditipkeun harta ka sia maksudna engke ku aing deuk dibebankeun ka sia tuh urusan fakir tuh urusan miskin tuh urusan syiar-syiar agama Allah tah aing ngalancarkeun usaha ka sia teh aing deuk ngabebankeun ka sia tanggung jawab di pundak sia tah di luar zakat ge tah tanggung jawab sia lain sia teh harta teh sarua jeung kitu lamun sia nuturkeun kana aturan-aturan amanah aing salamet sia jaga di akhirat lamun henteu ata-atu sia ku aing bakal ditanya titipan aing di ka manakeun nu susah ulah cerik maneh cek Gusti Allah dengan kasusahan anjeun sebab maneh dibere susah teh nang aing sia teh kudu bersabar bae abe aing teu terlalu ngabebankeun jaga di akhirat siapa teu boga nanaon aing teh geus nyaho siapa teu boga nanaon berarti sia geus beban urusan harta tinggal asup ka surga doang tuh kan matak al iman sinfan sin pun sabrun wasin pun syukrun iman aya dua palkah sapalkah sabar sapalkah syukur sabar jang nu teu boga syukur jang nu boga ketika ngahiji nu boga jeung nu teu boga make aturan agama bakal kabaleteran kabeh si itu sugih teu ngarasa sugih bersyukur dibikeun ka fakir si ieu fakir henteu cerik sabar kajeun teuing ja aya harta urang di nu sugih tuh nu mantep ka nu sugih teh anu barahan mah nu barahan bakal tambah barokah jelema sugih haju beberean tah kan cek tadi ge jubilatil qulub hubal mal ketika loba mere nu sugih tuh situ mah barahan didaroakeun kan ku kabehan ketika nu sugih pelit nu sugih koret merepet dur pet nu susah teh tuh nu sugih boloon nu sugih ku galedeg nu sugih tolol tuh dah sangarana pepen takut gitu bagi sempit iyalah cerita hikmah lamun urang nyaritakeun hikmah diwajibkeunana zakat masyaallah berbagai ulama ngomentar jeung hadis-hadis Kangjeng Nabi na araya kabeh ya Allah ya Rabbi nah iyalah ayat ala kadar lu tadi
jang saadatul ruh, saadatul badan, saadatul mal bikin kasrahkeun kabeh ka Gusti Allah. Ulah ngarasa ieu harta nu urang nu Allah. Ieulah ayat Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Teu aya lian ari zakat-zakat teh eta kudu digolangkeun sesuai jeung aturan Gusti Allah, teu meunang kasalian nu ku Gusti Allah dijelaskeun. Allah ngajelaskeun kana 8 pantah. Hiji lil fuqara ka jelema nu fakir. Fakir teh alladzina la yajiduna ma yaqau mauqian min kifayatihim, jelema nu teu manggihan ma perekonomian yaqau anu tuniba mauqian min kifayatihim tina kacukupanana sama sakali teu boga perusahaan. Bari manehanana sulit jang dahar, fakir ngaran. Jelema butuh dahar, usaha henteu, dagang henteu, tani henteu, ngojek henteu. Bari di imahna teu boga nanaon, fakir. Bikeun zakat ka dieu. 2 wal masakin ka para miskin. Ai miskin teh alladzina la yajiduna ma yakfihim, nyaeta jelema anu henteu manggihan ma yakfihim kana kacukupanana. Ai dagang madagangan teu manggihan kacukupan, miskin ngaranna. Jadi fakir mah leuwih berat tibatan miskin. Sebab ai fakir teu boga sama sakali ma ya kau mau kian min kifayatim, teu boga perusahaan jana butuh. Ari miskin mah boga perusahaan mah ngan teu nyukupan. Dicontohan ku abah teh mah baheula ai miskin mah boga perusahaan nyana ge usaha. Butuhna 10 tapi bebeunangan-angan 8 tekor. Miskin butuhnya 10.000 tapi menang nangan 8.000 baik. Abah tanyurah urang teh dagang butuh 10.000 sapoe menangna 8.000 deh 8.000 deh, miskin. Ai fakir mah butuh 10.000 tapi eueuh deuleun sama sakali. Dagang henteu, usaha henteu, tani henteu, kuliah henteu. Ai dahar mah pan kudu fakir. Atau minimal nyana boga butuh 10 tapi boga da 5, jauh kene kan kakak udah fakir. Miskin mah butuh 10 boga na 8, tah jadi teu cukup eta ngaranna miskin. Tah zakat kadinyakeun. Ya Allah ya Rabb. Nah ini 8 kakarak 2 innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang mantakul haju eureun loba nu neureun jam bae. Eta teh negor ka aing sabenerna mah. Nah, urang guari di poe Minggu akhir Jumadil akhir. Tinggal sababaraha langkah deui urang memasuki bulan Rajab. Nabi zamanu istadara, zaman muter sakumaha Allah ngadamel khalaqas samawati wal ardh. Timimiti di damel muter bae. As-sanatu 12 syahrun, setahun 12 bulan. Minha arba'atul hurum, tina 12 aya 4 anu mulia. Nu 3 mutawaliyah, hapit haji muharram, eta mah ngarendeng. Tapi nu hiji mencil Rajab Mudhor, 4 bulan. Rajab misah hiji, nu 3 ngarendeng hapit haji muharram.
nu mantak ieu Rajab bisa mudor lantaran Rajab mah ieu jitu bulan training menghadapi bulan Syaban. Bulan Syaban bulan Kangjeng Nabi. Ramadan bulan umat kaula cek Kangjeng Nabi. Rajab persiapan jang menghadapi bulan Syaban jeung bulan Ramadan. Maksudnya supaya orang mantap ibadah di bulan Ramadan, ya puasana, ya tarawehna, maka Kangjeng Nabi ngejelaskeun aya bulan Rajab heula. Maksudnya training supaya orang asup ke bulan Ramadan geus terbiasa. Naon? Puasa. Di bulan Rajab disunahkeun puasa. Ulah loba-loba puasa Rajab mah sunah ieu cukup 27 poe. Aduh cenah kiai 27 poe mah asana kurang kula mah deuk sabulan bae ulah. Sabulan ulah sebab besi tasyabuh jeung bulan Ramadan. Ieu mah sunah, Ramadan mah fardu atau wajib. Ulah. Buku kula mah cenah 27 teh asa teu karasa jempingkeun. Leuwihkeun ti sabulan ulah akur jeung Ramadan. Geus sabulan leuwih gae. Tah kula mah cenah resep puasa teh. Jadi kula mah di Rajab terus eureun-eureun lebaran we. Mana banget nah. Keur ngomong we aing mah. Banget sia baja lain banget kos kitu. Nah, 27 lewat heg di sabulan mangga ulah di sabulan ke besi tasyabuh. Acenah kiai kula mah kurang bae 27 asal ganjil. 27 dikurangan 25. Loba teuing cenah 25 23. Asal 23 ge moal kuat 2 hiji. 2 hiji asana cenah kiai teu kaburu sebab kula di pabrik 19 ge asana kula mah ngojek kapan 17. Asal 17 ge 15. Asal 15 ge 3. Asana cenah 3 ge ulah puasa sia mah. Babadog bae geus babadog. Bahasa lemesnya eta. Bahasa Bandung eta babadog. Tah. Ai teu kuat-kuat amat pas sapoe. Ai awak seterak gagah olahragana pohara jasa. Ai puasa kan sapoe. Teu izin ka awak. Aya budak leutik keneh kakarake SD kelas 2 kelas 3 puasa nya puasa Rajab. Bisa saminggu. Tah, urang nempo tah. Aya budak leutik kuatin saminggu atawa 27 poe. Aju urang anu gagah. Jijah heueuh nya. Budak bae budak kuat kok aing teu kuat. Tolol amat teh budak. Ngelehkeun aing goblok sia. Aju budak dicarekan tolol teh dah. Lain kasorangan ka budak. Awas ya ulah deui siap puasa kos kitu. Emang kunaon? Aing isin. Tah budak bae ge kuatin puasa. Mantek aya jelema nu ngurucut cai matana ningali budak Jumat. Jelema teh Jumat neuleuh budak, make baju putih-putih budak kene SD kelas 4, make ieu ka dia sajadah bari lalagaan lompatan deuk ka masjid. Ngurucut cai mata ya Allah tah si budak mah pancan dititah can teu taklif, tapi bungaheun amat lompatan deuk ka masjid. Aing aya anu kanasehatan ku budak. Ngurucut jelema neuleuh budak ka masjid mau sajadah, ya Allah anak saha eta budak. Geus aing dah minggu hareup aing jadi imam aing sakalian. Sakalina daek jadi imam goblok beureunan. Oh. Tah eta aya kana kesehatan ku budak. Ieu puasa teh ya Allah budak heueuh nya. Berarti kekuatan teh lain di awak berarti ku keyakinan. Budak bae ge yakin. Ayo budak sakitu galempre bae puasana sudah Rajab doang. Kita kira jam 2 nya nangis dalekeh bae. Ceng, buka bae ieu tah beli kerupuk tah. Moalah datang ka magrib bae budak. Naon sih ganjaran can aya jang bapana budak mah, tapi kuat teh. Kunaon ai kolot. Ya Allah, aya du kieu tapi ieu. Nyana abeh kaluar mah pajar puasa bae ngarokok dahar di kamar. Kaluar bae puasa sakjana teh. Goblok dah jelema. Aya anu kitu. Aya.
bulan Rajab teh tanggal hijina cenah Kiai Iraha lamun kotret kula ngitung tanggal hijina jatuh hari Jumat itu mah adalah Kamis cuman teu meunang darjah begitu malam Jumat 10 darjah aya nu ngitung 9 darjah luhur geus alasan Kamis luhur darjah sawani 32 jadi teu meunang darjah geus teu bisa tuh Kamis Jumat 10 darjah dek dikasabtukeun gede teh cek hisab qotnya Sulam Munairen karangan Syekh Mansur jembatan 5 anu diakui dunia eta teh kesalahan-kesalahanana hanya jelema-jelema nu nyalahkeun teu mendasar. Di mana salahna ngarang tuh cobanya. Boleh mah kitu bae sudah hese-hese. Ayo kesalahanna di mana? Adukeun coba. Adukeun heula. Nyukop happy meris atuh bagus tapi rumusna langsung menang di Prancis. Di Amerika urang teu bisa nyen rumus. Kumaha mun kunyana digilakeun saya. Mentak alhamdulillah di negara orang karena ricuh kembali deui ka hisab qot. Alhamdulillah sebab ricuh. Ulama tetep di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten tetep nyekelan ieu. Ricuh kabeh. Otomatis horenganan unsurna politik di jerona. Atuh teu bisa dipake politik ibadah. Kuari ibadah make politik bae atuh pan teu bae puguh zikir kikiran nu ieu kieu eta ngaranna zikir politik eta nu kos kitu ngaranna nanaonan pun sia biasanya di kamar kikituan teu masa di kamar atuh zikir teh biasa zikir tadarru takhassu ka Gusti Allah dan lain-lain sebagainya. Istighatsah asli lah istighatsah teh minta tolong ka Gusti Allah dengan minta dihampura dosa. Asli lah istighatsah dina thariqah. Istighatsah teh pagawean ahli thariqah. Minta hampura ti luhur sausap rabot ti handap sahibas dampal Gusti besi aya kasalahan mata zahirna ieu ceuli kabeh qalbu abdi istighatsahkeun ka Gusti Allah. Aya khusus di thariqah baik sorangan maupun jeung murid-murid thariqah. Khusus teh disebut kholwat. Nah, minta hampura engke minta ka Gusti Allah naon nu dibutuhkeun eta istighatsah thariqah ngaran. Nu dibutuhkeun hampura. Ieu mah muatanana istighatsah ge dibayar. Tanyakeun ka si Pudoli teh. Blon. Aduh kemana diijabahna hawa nafsu besi hayang nyaho seperti eta di thariqah istighatsah teh ahli thariqah minta hampura duba deus ka Gusti Allah nyuhunkeun pitulung Gusti mantak agisni sari ambi izzatil agisni eta bahasa ahli thariqah agisuna bi gausati wa amiduna fi qada'i hajatina agisuna istighatsah minta hampura ulah aya muatan minta hampura mah ka Gusti Allah lempengkeun besi aya dosa karak ieu mah dibayar istighatsah ieu cenah ieu mah di Senayan istighatsahna ge istighatsah akbar haul akbar nah masalah ieu mah keur carita maksudna keur carita ibadah asli. Nah, puasa Rajab, iya, poe Jumat. Acenna kula mah deuk Sabtu bae, mangga. Acenna deuk Kemis bae, masalah. Kula mah sakadar ngumumkeun coret-coret kula jatuhna poe Jumat. Lah cenah pabeulit aya nu Sabtu, aya nu Kemis, aya moal puasa. Los. Atuh bang siapa kos karari itu bae eta mah. Ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun. Los teh bapana ge pilih besi boga hitungan deh mangga. Geus hitungan percaya kawan masalah ngan ieu mah caritana di dieu mah ngitung
jatuhna Jumat 10 derajat malam Kemisna hanya 32 sawan leutik. Nah seperti etalah mudah-mudahan urang kabehan dipanjangkeun umur, dibere sehat, dibere daek puasa sunnah Rajab ka Gusti Allah, intina hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala, abeh maot husnul tuh gitunya. Jadi tergantung kumaha pemikiran jeung perasaan masing-masing ka Allah, ka Kangjeng Rasul, ka para wali, ka para ulama, sono jeung teu sonona tergantung masing-masing. Geus kebal aing teh kapanggih jeung lurah jakna sono jasa. Lantaran biasana nyana lumayan sok saya sabungkus 2 bungkus sono kaji samsuna kitu teh sono jasa ka pacamat lu lumayanan sono na kaji aing mah teu sono jasa ka kiai teu sono jasa lantaran kain nyarekanan bae sia sama kiai terserah awak urang kudu diseseh diintrospeksi ke kunaon dia awak aing jadi kos kieu sonona lain ka Allah, lain ka Kangjeng, lain ka para wali, lain ka para ulama. Malah kabelah dia nama kasono urang ka para ulama diulah lah ulama mah jelema atuh make jeung di sono-sono ulah dituturkeun cukup bae Kangjeng Nabi geus ulah make ulama-ulama amin rais tama PKS tambah kos gitu. Itu pakai ulama ada kumaha. Salat tuh pakai kopiah. Pakai celana terus baik. Kadang-kadang pakai training. Jadi ke salat dengan pemikiran SKJ tak. Tukos garan itu kan. Akibat tuh pakai ulama. Kebelah dituna deui geus ulah cinta ka para wali Allah malah teu percaya ayana wali Allah padahal tetela dina Al-Qur'an ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun wahabi dibaca kunya Al-Qur'an tapi ketika orang nyaritakeun para aulia Allah nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir, nyaritakeun ajaran-ajaran anak, nyaritakeun kitu Abu Hasan Asy-Syadzili, nyaritakeun Imam itu Ibnu Alwan dan lain sebagainya. Nyana ciciduh bahkan ngapir-ngapir. Kuari geus ambalaya di Indonesia. Belah dari jufulah nuturkeun ka para sahabat teu kudu geus cukup bae ka Kangjeng Nabi lamun deuk hiji deui sahabat teh Sidina Ali adapun Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman lain-lain teu kudu tama kos kitu mah hiji bae Ali Syiah tama kos ambalayah kuari di Indonesia terjadi Madura, terjadi di Jawa Timur, kuari geus aya majelis taklim Syiah di Jawa Timur gede. Terus ka dieu ka urang ka Jawa Tengah, Jawa Barat, di Banten mulai geus aya Syiah. Unikna jeung anehna nu mawana habaib. Nu kuduna cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka para sahabat,
cinta ka para aulia au tegep wa para habaib mun kos kitu inyanan nu mawa syi'i. Oh cocok kuari di Tangerang antak mun teu ngararaji wah geus kumaha bae. Urang mah kuari masih alhamdulillah aya didikan kolot-kolot urang nu kamari ieu. Isuk pageto anak jeung incu urang nangis maraot ulamana geus terkontaminasi ku ajaran-ajaran seperti eta nu ngajina cukup di majalah, cukup di koran, di televisi, internet dan lain sebagainya. Guruna ge Syekh Google. Nah ieu bakal kumaha ka dituna. Masya Allah karim. Khawatir. Ay khawatir mah khawatir bayangan ka ditu nama gerak Allah. Khawatir sote anu keung sote anu mikiran agama jeung ajaran besi luntur besi eueuh khawatir. Dia khawatir ge atuh memang geus digerakkeun ku Allah kitu atuh kitu bae ngan urang we khawatir eueuh perjuangan. Dan mentak alhamdulillah panjangna libur nu biasa saminggu kaduana ieu mah jadi 3 minggu lantaran khususna sim kuring keluarga umumna jeung nu marilu saloba 130 berangkat mimiti ka Yordania negara para nabi. Lahir di Yordan kangjeng Nabi Musa, lahir di Yordan kangjeng Nabi Syuaib, lahir di Yordan kangjeng Nabi Yunus, lahir di Yordan kangjeng Nabi Harun, lahir di Yordan kangjeng Nabi Lut, lahir di Yordan kangjeng Nabi Musa. Para nabi pante kadege di Cikupa aya lahir nabi. Oh ege bajingan di Cikupa jadi kadege baguran. Para nabi lahir-lahir di dari itu mentak nyaba kaditu jeung para sahabat ambalayah di Yordania aya 1000 sahabat anu dimakomkeun di Yordania. Masya Allah karim horenganan lain lalaga mantap mimiti datang ke Yordania tiris di Yordan sangu sarua bae roti kabeh jeung loba pasakan-pasakan nu urang embung ngucak urang ditu mah hebat jeung mewah tapi sungut urang mah lantaran tadina dididik na dangdur jadi teu kita kadaharan kos kitu teh Allah ngalaremble. Urang itu pasti heran saking baragus da cenah teh ditoel-toel sia geura ka Indonesia dibere sangu sia ku aing dahar tah henteu sia. Alhamdulillah sanajan aya sangu teh sarasa di urang bear sanguna jeung aya ambeuna bae ambe samin karan. Nah tiris di Yordan isukna berangkat ke Palestina ngan peutingna sim kuring rada menta ka Gusti bagus tante ieu ka Palestina ke ziarah ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ka Palestina ka Masjidil Aqsa ngucap Kangjeng Nabi la tusaddur rihal illa fi salasati masajida Masjidi hadza Masjid Nabawi Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. 3 masjid manuku Kangjeng Nabi dicaritakeun eta ma al-azam al-amjad al-ittihad lah masjid tina hasil korupsi tiri
geus di jerona ge hareudang gitu di jerona tibalik artinya masjid-masjid lain mah dicaritakeun bukan jermangan tilul la tushaddur rihal illa fi salasati masajid masjid hadza masjid kuring ieu masjid Nabawi nu mun urang salat di ditu dibere tiklanana 1000 kali lipat wa masjidil haram jeung masjid haram 100.000 lipat masya Allah wa masjidil aqsa masjid 500 tak tertarik kayak berangkatlah ka ditu datang ke hampir perbatasan tas geus diturun-turunkeun ka gudang tinggal berangkat doang lah salengkaheun deui sabenerna mah kukula dibatalkeun atuh lobaan reaksi hampir demo di Indonesia demo di perjalanan ge demo kurang ngaju alhamdulillah teh kumaha pentingna ngimpi kula ngimpi naik kapal barang naik kapal haju diturun ke di luhur ka handap ngan lain make dadung tapi make besi putih ceklan kukula gitu ceklan dicekel tungtungna kapal lempang kula nyekelan besi pan ngaheap-heap di gunung itu gunung di tengah-tengah kapal lempang kula nyekelan besi atuh ngaheap-heap seblak wah tidinya haju minta ditaikeun deui tarik deui ka luhur jadi besi teh kos besi antena radio teh kitu bisa ka dieu bisa panjang bisa pendek atau kan ada ngimpi ya kos itu ngimpi banget kan hayap-hayap naik masya Allah babacaan segala rupa geus tapi tetep ngahayap-hayap bae taikeun di kalur kapal can kanyahoan ka manana kapal huda oh itu isuk deka Palestina kos gitulah istikharah ya benernya itu istikharah teman salat bae biasa usul ya ngadoana jadi teh husu sahanu bisa husu atuh ngadoa aja henteu lah kos kitu beta alamatna teu dijadikeun ku kula lantaran boga impianana ngaheap-heap sahanunya mun ka ditu aya 5an bae nu ditahan ku Yahudi deres mun lalaki mun awewe ditahan lalaki nambikeun welos ta jeung sia komo nu kolot malah balik ge jangan geus tadi aku ieu ku urang Indonesia welos tah tapi pada kitu aduh cilaka ya geus lah dibatalkeun jadi nuntengan ke Palestina doang lantaran isyarahna kos kitu aya rombongan ti Universitas IPB Bogor opatan milu tanpa konfirmasi jeung di dieu langsung ka travel milu teh mimiti berangkat teu bisa ditanya nyana maja intelek meureun kami mamarake samping lalagaan ceknya isi jelema tah lain meureun ye tadi teh ada kujana kami banyana oh hebat das datang ke Palestina kosut wow ke Palestina ke Yordan komo begitu dibatalkan marahna luar biasa perlu pertimbangan kiai caknyana kami ini udah keliling dunia kemana-mana caknyana bener emang yang belum itu ke Palestina jadi saya itu cuma pengen ke Palestina ke yang lain-lainnya sudah jangan mudah memutuskan begitu saja dong pakai dongnya biasa coba pakai
demokrasi ceknya suara terbanyaknya ke Palestina apa tidak sebab tadina nu pakai andalan kukula pakai dalil ayat 7 rombongan ti dieu teu menang pisah eta basa kadar dalil doa padahal mah impian dan tujuan dia mempersilahkan los kadar itu mah nyaho bisa balik nyaho henteu ceknya sia kitu amat mah tuh nyana ngomong gitu harus demokrasi cerek kiai coba suara terbanyak ke Palestina apa tidak cek dina hati kula timbul ngomong ada yang harus demokrasi ada yang harus peto saat demokrasi saat peto sekolah ini saatnya peto kok begitu ya beginilah nggak sebaiknya naik ke mobil begitu nanya banyak langsung balik deh ke hotel bareng isukna sore ngadengi bahwa di Palestina ada penyerangan Masjidil Aqsa termasuk perbatasan nu maotna puluhan aya berita ka dieu mah nu maotna ngan genep siki gedep urang aya ka ditu mah tanpa disurtil puluhan bahkan anu dipeunjit sagala gitulah beritanya nak kakula ngomong untung kita enggak jadi ya Pak Kiai tuh sia tangkorak sia kemari sia marah kai otak ge ulah sok coba-coba aduh untung kina Kiai tidak jadi aduh kalau jadi bagaimana jadinya cek ya teh kos gitulah rahasia Allah Subhanahu wa taala terjadi aja nya seserian tidinya mah nanya segala rupa bager zarahlah mimiti ka ashabul kahfi nu jelas aya dina Al-Qur'anul Karim surat Kahfi 7-8 jeung anjing sahaja lemah anu hafal kana ngaran-ngaranna bakal dijaga ku Gusti Allah di dunia jeung di jero kubur atau teu hafal tapi ditulis dibawa ku urang atau ditempelkeun di imah bakal dijaga tina balai-balai penyakit jeung termasuk pamalingan komo lamun urang datang ka makomna haju ziarah lantaran nyana teu maot ningalikeun ka urang Muksalmina tamlikho kapsatat martunus saribunus palyastat yunus zunwanus palyastat yunus kitmir 8 tah kula mah tileutik apal eta barang dibere ku almarhum abah tah apalkeun alhamdulillah apal datang ka kuari muksalmina tamlikho kapsatat martunus zunwanus saribunus palyastat yunus kitmir ente mah nus teh tagaran kitu ashabul kahfi baheula di zaman Raja Dikyanus nyalametkeun agama lantaran Raja Dikyanus zalim kemudian nyana sebagai patih-patih di kerajaan nyalametkeun diri agama Islam disalametkeun ka guha kapanggih nu genepan jeung salah seorang petani nu boga anjing eta diajak jadi saurang mah menang di jalan tamata jeung anjing nami entek hiji-hijina anjing nu asup ka sorga anjing ashabul kahfi ka sorga teh mah lantaran nyana ngajagaan di hareupeun guha kieu eta anjing teh masyaallah kan 300 tahun sare hudang deui maha kawasa Allah akhirnya nyana ka kota lapar begitu ka kota tapi nyana lapar-lapar ge mikiran baik keur hees buuk pendek tapi barang hudang buuk panjang cek nyana kok ieu panjang cepet amat
nyana asup ka guha kira-kira asar udang kasorot panon poe kira-kira jam 9 jam 10 perasaannya nama atuh kamari bae udang padahal mah 300 tahun bu panjang kuku panjang ieu esa kedeung ge cenah kuku paranjang amat pareng 300 tahun sare kawasa Allah geus diganti kerajaanna rajana geus jadi raja soleh begitu ka kota turun meuli dahareun dideuleu duitna kaget tukang roti lantaran ieu mah duit geus 300 tahun 3 abad di raja Dikyanus nya neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit neuleuh deui ka beungeut neuleuh deui ka duit tukang roti teh si jelema bener tah henteu 300 tahun kaget Pak begitu dongeng gitulah keayaanana Masya Allah nyana langsung ngagro-grokeun ahli-ahli kampung ahli kota tapi ieu Dikyanus nu diutus non kitu ngaranna muksalmina tamlikho nu diutus lumpat deui ka gunung ka guha bebeja bahwa ternyata raja geus diganti urang sare 300 tahun kuari geus raja na raja soleh singkat na dongeng ke urang mun panjang umur sakedeung deui engke bakal naon kitu ngabahas ashabul kahfi wah nu kolot bahasana wal kaburu wah angel ban saayat dua ayat ih caknya na angel kumaha pugu ashabul kahfi dan 300 tahun sanu nyaho cenah aya di bawah umur 300 tahun oge sih gitu bisa kawin ke parawan mantap betul maha kawasa Allah balik ingat doanya nak brek sare datang ke kuari mentak tulang-tulang nu aya kadeuleu bohong tama jelema teu robah ashabul kahfi engke bakal jadi tentara kitu Mahdi ke di akhir bakal aya Dajjal kemudian Mahdi heula kemudian Dajjal ieu bakal jadi tentara Kangjeng Nabi Isa alaihis mimiti Dajjal Mahdi heula Mahdi kemudian Dajjal tas Dajjal kakara Kangjeng Nabi Isa dibantulah ku tentara na ashabul kahfi berikut jeung anjing-anjing tuh jadi nu kuari kadeuleu tulang bohong tama tulang nang neundeunan we teh aya di dinya tulang-tulang bohongnya mah teu maot mun urang kaberenehan wa ditutup eta bakal ningali sosokna masih utuh kene masyaallah tazarah kadinya beres zarah kadinya zarahlah ka Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf teh salah seorang sahabat muhajirin yang nama orang Mekah nu asup Islamna sahari sabada Abu Bakar Siddiq begitu Sidina Abu Bakar Siddiq asup Islam maca syahadat di payunan Kangjeng Nabi isukna langsung Abdurrahman bin Auf asli nama ngaranna Abdul Amir diganti ku Kangjeng Nabi begitu asup Islam cek Kangjeng Nabi Abdu ade ganti ngaran saha Abdurrahman alhamdulillah mantap kuariga loba nu diganti ku kula saha ngaran sia Pengki ganti ulah Pengki naon atuh aduh masyaallah ialah Abdurrahman bin Auf salah seorang tina asyaratil mubasysyirina bil jannah 10 anu geus dibubungah surga Kangjeng Nabi geus ngajelaskeun 10 manusia haram ka neraka ambo teu kira-kira tah haram ka neraka pan ari urang mah haram teu bisa ngomong ku kumaha ieu haram ka neraka al-mubasysyirina bil jannah hiji Abu Bakar Siddiq 2 Sayyidina Umar 3 Sayyidina Utsman 4 Sayyidina Ali 5 Sayyidina Thalha 6 Sayyidina Zubair 7 Sayyidina Sa'ad 8 Sayyidina Sa'id 9 Abdurrahman bin Auf 10 Abu Ubaidah eta mah geus haram ka neraka eta mah
engke nu bakal kuku cuprakan di neraka neangan jelema nu iman ka Kangjeng Nabi nyana ngojay di neraka neangan coba besi aya urang sepatannya dulu yeuh kunyana ayah lu iman ya iya kok lu jadi kerak neraka kenapa emang ini iman mah iman cuman ngeridit saya dulu katanya waduh dicokel tangge ku Abdurrahman bin Auf bangun lu kenapa bukan dari kemarin-kemarin ketemunya sekarang lu ini gua untung ketemu ya Abdurrahman bin Auf pisahin bahasa sepatannya ya Allah ya Rabbi tazarah kula ka Abdurrahman bin Auf dongeng sekilas supaya nyaho bae ieu mah abeh cinta maksudna Abdurrahman bin Auf asup Islam setelah Abu Bakar 1 hari begitu asup Islam nyana hijrah pertama hijrah kedua langsung singkat bae mah ka Madinah datang ke Madinah didulurkeun ku Kanjeng Nabi antara muhajirin jeung ansor didulur-dulurkeun teh diselap-selapkeun abeh hirup suasana panjang dongengna kuari Abdurrahman bin Auf didulurkeun ka Sa'ad bin Abi Waqqas begitu didulurkeun cak Sa'ad Abdurrahman maneh teh geus jadi dulur kaula kula seorang manusia nu loba tanah kula di dieu pilih tanah nu mana babagi siring saparo maneh saparo kula saparo pilih nu mana yuk urang tani jang negakeun agama Allah hiji nomor kedua kula boga pamajikan 2 pilih duk nu mana jang ente hiji insyaallah lamun aya nu kitu tah kuari kiai kula boga pamajikan 2 salah sahijina los jang kiai pilih tanu kolot los siapa aya karunya kos kitu insyaallah tahu urusan saya Abdurrahman langsung seri pohara amat saat jedeh amat bager amat teu salah Kangjeng ngadulurkeun ka kaula cuman cek Abdurrahman kula narima karena kabageran anjengan kulama di Mekahna pedagang pangnuduhkeun bae ayeuna sauk mana pasar kula dek dagang tuduhkeun tuh langsung nyana dibere modal saetik langsung dagang dengan singkat waktu singkat dagangna maju jasa pohara majuna pas mejehna rada maju rada langsung nyanam kawin make mahar sorangan mas kawinna mahal pun baheula begitu kawin bebeja ka Kangjeng nyana geus make baju anyar pan baheula mah lamun kawin teh make minyak koneng jadi kadeuleu bahwa ieu panganten Kangjeng Nabi langsung senyum Abdurrahman mencerak ngomong urang mah maneh tas papanganten muhun eta bisa mayar mas kawin itu mana hasil dagang barakallahu laka ya Abdurrahman cek Kangjeng Nabi nah geus walimah encan aulim walau bisyat aya bahasa Kangjeng Nabi aulim walau bisyat ka Abdurrahman bin Auf nu kuari kurang dibabaca tah ku Kipu Doli aulim walau bisyat walimatul arus eta ka Abdurrahman bin Auf tah pertama Kangjeng Nabi ngucap aulim walau bisyat walimah atuh anjeun Abdurrahman sanajan ku embe dan walau bisa maka Abdurrahman nu sejen-sejen nu teu boga loba keneh bahasa Kangjeng Nabi ieu mah keur ka Abdurrahman mah walau bisa langsung walimah Abdurrahman terus maju ketika Kangjeng Nabi ngabutuhkeun dana jeung perang panggeulana ngacung Abdurrahman cek Abdurrahman kaula boga duit 4.000 dinar emas 2.000 dek dititipkeun ka Gusti Allah pake perang 2.000 jang keluarga kula kumaha Kangjeng Nabi barakallahu laka ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman bin Auf nu matak ditulis di makamna barakallahu laka
ma ataita wa barakallahu laka ma amsakta aya nyaho rombongan kula neuleutan teu tadi dulu pasti lawang daya. Oh iya doa Kangjeng Nabi Masya Allah muga ngabarokahkeun Kangjeng Abdurrahman karena naon dibikin 2000 teh tadi jeung naon dicekel jeung keluarga 2000 eta doa Kangjeng Nabi ka Abdurrahman tidinya makin luar biasa pohara jasa hartana pohara begitu pohara loba lah nu disalurkeun ku Abdurrahman kebutuhan yang agama geus mah kuda geus mah onta terakhir perang Tabuk perang terakhir Kangjeng Nabi jauh ti Madinah ka Tabuk mah nah ieu melawan Romawi kan Kangjeng Nabi dibutuhkeun dana nu gede jasa onta kuda jeung alat-alat perang lantaran ieu tentara Romawi nu sakitu lobana maka Abdurrahman bin Auf ngaluarkeun onta teu kurang teu 1000 kuda kitu keneh dana dan lain sebagainya doa kedua kali barakallahu laka ma'ataita cek Kangjeng pohara jasa kesimpulanna mah ketika perang Uhud eta mah terakhir ketika perang Uhud Abdurrahman bin Auf lah anu jadi kalang dada jeung Abu Ubaidah Kangjeng Nabi ngahalangan panah serangan ti kafir ketika terdesak mukminin Abdurrahman bin Auf jeung Abu Ubaidah Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar anu ngahalangan Kangjeng Nabi 10 sahabat nu ngahalangan Kangjeng Nabi Abdurrahman lah anu ngahalangan paling hareup kena Abdurrahman setik ieuna kena deui ieuna begitu ditingali Kangjeng Nabi ge kan kena waktu perang Uhud mah ieuna tahbirna waosna murag hiji itulah Kangjeng Nabi begitu beres perang Uhud balik ke Madinah dibuka awakna aya 40 tapak pedang di awakna tapi seri bae Abdurrahman begitu seri ditanya ku baturna kunaon Abdurrahman maneh sakitu cacat 40 seri bae hayang syahid teu jadi cenah wah jasa eta gede jasa wawadena jeung kahayangna Masya Allah urang mah lain kitu pan kunaon sia ngalengis adina itu pae jauh jasa jeung urang Masya Allah pemikiran Abdurrahman bin Auf nya kawawanina Abdurrahman bin Auf urang eueuh satai kukuna acan teu sieun setik-etik acan ka kafir nya nama malah nyana mah hayang jasa syahid di medan laga. Itulah Abdurrahman bin Auf setelah wafat Kangjeng Nabi nyana nu jadi kalang dada ummahatul mukminin cek nyana wahai ummahatul mukminin garwa-garwa Kangjeng ulah mikiranna naon satungtung aya kene Abdurrahman bin Auf dahar minum pake dan lain sebagainya kula menjadi kalang dada geus kabeh pamajikan Kangjeng Nabi keur mah 30 putra geus putra angkat dan lain sebagainya Abdurrahman bin Auf kedalnya ka ummahatil mukminin ulah mikiranna naon ibadah ulah nu tanggung jawab ya Allah ya Rabbi begitu terakhir Abdurrahman bin Auf milu perang ke Syria di Syria langsung milu perang beres di perang nama di Syria ngan balik dakwah ke Yordania langsung kena penyakit taun didinya nyana senyum bae sebab cak Kangjeng Nabi jelema anu kena penyakit taun ieu bimanzilati syuhada sahih mantap urang mun aya penyakit taun di hiji negara haram keluar ti dinya mun aya urang asup ka dinya ge ulah nyana keur aya di dinya mantap syahid keneh bae bahasanyana kula hirup ku doa Kangjeng Nabi barakallahu laka ma'ataita wa barakallahu laka ma'amsakta teu aya hiji perkara nu dicekel ku kaula kecuali boga kauntungan pernah terjadi andai kata caknyana batu dibuka ieu handapna bakal jadi emas jeung perak di leungeun kula mah
Kunaon eta ku untung bae dagangna untung betah pedagang hadiahan Abdurrahman bin Auf tah. Ieu tah untung bae nya nama dagangna. Asal tuturkeun dagangna untung bae milidernya nama geus setan dina sugihna Abdurrahman bin Auf mah. Embe tina hiji jadi ribuan, onta tina hiji ribuan, kuda tina hiji ratusan. Kitu kene naon segala rupa ge dicekal ku nyana geus semua ina luar biasa ngan henteu aya niatan jang sorangan jang li'i kalimatillah mantak hiji-hiji salah sahiji al mubasysyirina bil jannah tina 10 nu dibubunga asup ka sorga kami kamari kadinya zarah ka Abdurrahman bin Auf masyaallah teu sangka lantaran terjadi ke Palestina. Maka ditambahlah poe di Yordania jang ziarah-ziarah. Terus ziarah kemana deh ke Kangjeng Nabi Syuaib di Aikah. Urang membaca Quran dongengna Ashabul Aikah. Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi ziarah kami toha Kangjeng Nabi Musa. Ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib. Kitulah ziarah kamari Kangjeng Nabi Syuaib geus dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bukakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup da make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib mimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua situ Rohila jeung situ Sofuro tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroneng biasa laki sok nanya kan iye cek ada teh iye endek minuman embe anak saha ye abi anak Syuaib oh apaleun Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun dicokel langkul saleungeun dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukeun dong ku Kangjeng Nabi Musa bere cai ning guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahana batu gede tutup sumur ngan dikitukeun doang ku nyana jeneng gegeran tidak kadilos bener pak bener kita kadi itu tuh kadi itu aya kene Kangjeng Nabi Musa di dinya aya naon neng kadi abah ditah kadi itu oh aya tuh ayo leumpang si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan pak begitu pas di sawah pun subur di ditu di Yordan subur pertanian begitu nyana ti heula nyingkap bitisna stop cak Kangjeng Nabi Musa stop neng panderi kula ti heula asal duduhkeun we ka mana-mana emang kuna henteu kuna naon lamun ente nyingkap atung geus cek nya teh kaluhur Masya Allah Kangjeng Nabi Musa geus munggeun tuh datanglah ka ditu ka Kangjeng Musa langsung datang ka ditu buburuh sagesa buburuh nah ieu dek dibere kitu hadiah dikawinkeun jeung anak